Guru, guru, digueujeng ditiru, pejuang cahaya ilmu. Digueujeng ditiru, pejuang cahaya ilmu. Guru teh ngerti rasa daya, nyirakeun cahaya ilmu pangaweruh, ngagudangkeun daya cipta pangabisa, pikeun orang kahirupan alam dunya. Kawajiban urang salaku muridna, pikeun hormat tilawadakan geunah. Hormatna sapertos ka Ibu Rama, barokah ti guru gampang ngarepna. Najan urang geus jadi jalma boga, ulah poho kajasa guru baheula. Tetep urang kudu hormat ka anjeunna, sabab anjeunna jukang lantaranana. Najan urang geus jadi jalma boga, ulah poho kajasa guru baheula. Tetep urang kudu hormat ka anjeunna, sabab anjeunna